aya bejana awe maneh dibawa ulin ku batur. Biasa nu murah mah bari payu. Terus kumaha pas kapanggih ku maneh diteungel teu lalakina. Henteu lah. Da teu kudu nu lalakina, da emang awena anu salah. Geus puguh boga urang, masih kena dilayanan. Da meureun diheurean wae ku lalakina. Sapinter-pinterna lalaki ngarayu, sakumaha kasepna oge. Ari henteu direspon ku awewena mah, moal kudu tepikeun ka ulin. Tapi dah heueuh. Kau putuskan untuk